Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ti kelompok 2 kelas 11 MIPA genep bade memperagakan debat kalawan tema siswa teu menang bawa mobil pribadi ka sakola. Kawitna nepangkeun wasta abdi Lara Zumarnis. Nami Abdi Adara Putri Martiza. Nami Abdi Faila Sufazizah Purnomo. Nami Abdi Faisal Diza Ramadan. Nami Abdi Nabila Ailan Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah siswa nu henteu ngaduhakeun SIM nyetir mobil ka sakola tangtos sanes hal enggal pikeun sabagian masyarakat. Sumuhun mawa mobil ka sakola memang boga dampak positif. Tapi di sisi sajian pasti boga dampak negatif. Sapertos lumangsungna kesenjangan sosial antara siswa anu mawa mobil jeung siswa anu henteu mawa mobil ka sakola. Eta bakal nyieun masalah sorangan. Dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul dina acara debat ngeunaan siswa teu menang mawa mobil pribadi ka sakola. Tapi saacan urang ngamimitian kuring bakal ngasihan aturan dina diskusi ieu. Kuring bakal masihan masing-masing kasempatan, tapi nalika pro nyarios. Kontra henteu tiasa dipotong sareng sabalikna. Pikeun henteu manjangkeun waktos, hayu urang mimitian tim pro nyaeta kaila. Kuring satuju yang dilarang mawa mobil ka sakola. Sabab, sabagian ageng mahasiswa masih dihandap umur sareng teu gaduh SIM. Nalika ngalaksanakeun keamanan anu ketat dina sabab jalma anu henteu patuh kana aturan lalu lintas, kalebet siswa anu masih di handapan umur. Siswa biasana mibanda pangaweruh anu minimal pikeun mawa motor. Kurangna pangaweruh bakal ngakibatkeun aranjeunna malire rambu lalu lintas sarta bisa ngakibatkeun kacilakaan. Eta sababna kacilakaan motor lalu lintas sering lumangsung di pelajar. Ayeuna urang ngadengakeun katerangan pihak kontra nyaeta laras. Saur kuring, murid-murid bisa bawa mobilna ka sakola. Kusabab urang tiasa terangieun dina hiji mobil tiasa ngangkut 5 sampai genep siswa. Upami mobil anu didorong nanggung sababaraha siswa, maka moal saeueur siswa anu mawa kendaraanana. Sahingga ngirangan kemacetan sareng jumlah kendaraan siswa di tempat parkir. Ku cara mawa mobil, siswa oge bisa ngirit biaya perjalanan ka sakola dibandingkan ngagunakan angkutan umum atau angkutan online. Sabab duitnya teu perlu dipake pikeun mayar angkutan umum. Siswa oge leuwih fleksibel ngeunaan waktu indit ka sakola sabab ngagunakeun mobil pribadi. Jeung mawa mobil ka sakola, siswa bisa ngahemat waktu di perjalanan sabab teu kudu ngadagoan angkutan umum atawa angkutan online anu teu jelas keberangkatan atawa kedatangan anu bakal nyieun waktu siswa runtah sahingga siswa telat ka sakola. Ayeuna kuring balik deui pikeun masihan kasempatan ka pihak pro nyaeta Adara. Abdi teu setuju sareng mahasiswa anu mawa mobil tanpa SIM, sabab peraturan supir kendaraan anu dihandapkeun umur atau henteu gaduh SIM dilarang nyetir. Sareng supir kendaraan anu henteu gaduh SIM bakal diancam ku penjara maksimal 4 atawa denda teu leuwih loba 1 juta. Jeung sanajan dilarang nyupiran, masih loba siswa anu wani mawa kendaraan ka sekolah. Sarta oge loba dampak negatif nyaeta siswa anu nyetir ka sekolah bisa ngalaman hal-hal anu teu dihoyongkeun sapertos kacelakaan. Sareng nalika ngelaksanakeun penjagaan anu ketat dina sababaraha rute perjalanan, Kapolsek bakal nahan jalma-jalma anu henteu patuh kana aturan lalu lintas kalebet siswa di handeupeun umur. Ayeuna kuring balik deui pikeun masihan kasempatan ka pihak kontra nyaeta Faisal. Sanajan kitu, mawa mobil pribadi bisa ngurangin bahaya kajahatan dina angkutan umum atau online, kayaning pelecehan dina angkutan kota atau dibawa ke tempat pantes kusuk angkutan online teu boga tanggung jawab. Oge ku bawa mobil sorangan ka sakola, siswa bakal ngarasa leuwih nyaman
jeung aman dibandingkan jeung angkutan umum. Sabab loba panumpang sejen anu bakal ngaganggu kenyamanan siswa. Sapertos panumpang anu ngarokok, panumpang anu bau atawa kesang anu ngajadikeun siswa bakal ngurangan jadi siswa mikir yen maranehna teu hayang naek angkutan umum deui. Lamun hayang disebutkeun aya loba bukti dina zaman kiwari yen mayoritas kecelakaan disebabkeun ku siswa anu teu make helm atawa teu boga SIM. Saur abdi mah kuring siswa nu teu patuh kana patalimarga. Jadi intina deui kana sifat-sifat pribadi masing-masing. Janten diskusi urang dinten ieu menyimpulkan yen barudak nyetir mobil di handapan umur boga dampak positif jeung negatif. Siswa tiasa nyetir mobil upami umurna cekap, mahir nyetir mobil sareng kedah gaduh SIM. Salian pikeun ngirit biaya, siswa oge tiasa ngahindarkeun kajahatan luar. Kitu kacindakan tina diskusi poe ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.